Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang daraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejar carios si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira. Sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya nu setia manco di mana wae ayeuna mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin oge dilalancarkeun sagala rupine tong hirap pirojong di taroelan tomol sukre-sukrep. Mangge ngalintang nganuhunkeun kana parantos like oge komennya. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun prungah. Tekung sila tepok mangkar tate cecarita ditujukeun ka si Toeng. Mang mah boga pirasat kurang hade jang. Nah pirasat naon gitu mang? Kita tadi diperhatikan ku uing teh kawas merhatikeun ka jalan gede. Oge mang teh kawas anu keur mikiran naon atuh? Boga kieu jang. Teuing kunaon? Emang mah ngarasa hariwang. Nya hari-hariwang na teh hinggis we eta pihakna si Komara teh bakal ngayakeun walitungan. Ayeuna dipika sarempangkeun ku mang teh kualti kasalamatan maneh. Tah kitu jang, keun ari emang. Salempang naon ku uing? Kapan maneh teh kiwari teh geus kasohor euy. Geus jadi sabibir hiji di pasar mah. Hinggis we pihakna si Komara teh bakal ngakalakeun maneh. Tak kitu nepi ka salambangkeun ku mang teh. Keur uing mah moal make sieun mang. Najan pihak si Komara bakal ngalakeun tindakan atau ngakalakeun uing. Uing ge mah cicingeun mang lah. Tembal si Toeng teh ieu sieun sokomo hariwang jeung salembang. Atuh ari ku kawanina mah mangkar teh muji, tapi tetep we hariwang inggis si Toeng teh cilaka. Tuka teuing kumaha eta Mangkarta teh beut neundeun rasakannya ka si Toeng. Sabot kerejong jon ngobrol tekung sila HP Mangkarta teh disada. Eta HP jadul teh disada titit cenah. Aya telepon mang, geura angkat. Nya jang, telepon ti saha nya? Kiragon sakedeung. Mang rek angkat lah telepon ieu. Telepon diangkat kadengi ku Mangkarta tajadian ti sora Jang Eman. Jang Eman teh meunang informasi cenah. Pihakna si Komara teh moal cicingeun. Sabab tetela masih kene aya jaringan di Bandung bisa kasebut. Eta jaringan nu di Bandung teh nyata baladna si Komara. Malahan mah disebutkeun ngaranna teh nyata Serigala Ireng, komplotan copet Serigala Ireng anu kakocap kejem jeung telenges. Malahan mah bisa disebut si Jagapati anu oge bisa lanti pisan dina ngalengitkeun jejak cenah. Ku kituna Mangkarta jeung si Toeng teh kudu waspada. Sokomo cenah menang bejayen gegedugna teh geus indit di Bandung geus nepi ka Rangkas. Tang tuwe manehna bakal ngalakukeun tindakan. Bahaya Toeng, teteh lah. Teu jauh tina pirasat mang. Baladna si Komara nu aya di Bandung nyata komplotan Serigala Ireng. Bakal ngalakukeun tindakan. Malahan macan geus nepi ka Rangkas. Tang tuwe ieu teh jadi ancaman bikeun urang. Kukituna mang ngawadian ka maneh. Ulah arek gagabah. Kudu waspada. Bisi maneh teh jadi korban. Kitu kutan teh mang. Nya jang. Urang kudu waspada. Sabab eta balada si Komara teh geus kasohor. Komplotan Serigala Ireng. Malahan mah disebutna ge si Jagapati. Eta kamampuanna teh memang lanti pisarina pagaweanana. Malah malian ti nyopet bisa ngaleungitkeun jelema kalawan demit. Tak kitu uing mah can ngarti nah demit teh demit kumaha mang. Nya demit hartina teh pergerakanna teh hese pikeun ditebak jeung dikenyawankeunana. Malahan mah bisa ngeleungitkeun saksi jeung bukti. Nyaho-nyaho korbanna teh leungit we, tah kitu teu pupuguh. Tah kitu jang.
Ku kitu na wayahna maneh kudu neangan panyumbutan. Ulah arek cicing di pasar. Nya bisi kapanggih, sabab pasti eta jelema teh bakal neangan ka pasar. Lamun nyaho di pasar kepanggih jeung maneh, silaka jang. Tapi pikeun uing mah moal arek lumpat atawa nyumput mah. Lamun uing ninggalkeun pasar, uing ge hariwang ku kayaan di pasar, nyata kamananana. Inggis we eueuhna si Komara. Eta pihakna Serigala Ireng teh bakal ngalakukeun tindakan ka urang pasar. Tangtu bakal nyelakakeun. Nya, tapi nu dising hareupan teh beda jeung si Komara saparakan jajang. Sabab marehna malian ti ahli dina nyopet, ahli dina sagala rupa. Teu gampang pikeun ungkulanna teh jang. Tapi keur uing mah moal make sieun mang. Uing bakal tetep cicing di pasar. Ku uing bakal dising hareupan. Kumaha wae oge mang. Mangkarta ngaulang tekung istilahnya seri ipis. Ari kitu nama sabab ngadenge cap-cap eta si Toeng anu sakitu teh ngeuludeng ti ieu sieun. Dina hate Mangkarta sanya nama aya rasa reus. Tapi aya rasa kamalang jeung hariwang ku kasalamatan si Toeng. Bukituna kadenge Mangkarta teh cacarita deui. Emang muji kana kawani maneh. Tapi dengekeun ku maneh Toeng, teu cukup ngandalkeun kawani euy. Pikeun yang hareupan komplotan Serigala Ireng. Komo anu nalar si Jagapati. Bukituna maneh ge kudu diwarah dina kamampuan sejen. Nah diwarah dina kamampuan naon kitu mang? Nyaeta dina bela diri. Terus terang, emang teu ahli ari dina bela diri mah, tapi ari bisa mah nya bisa. Sabab mangge kungsi diajar. Tapi mangge wawuh ka jalma anu ahli dina seni bela diri. Bukituna maneh bakal dibawa ku mang, diwawuhkeun ka jalma anu ahli dina bela diri. Jadi kitu kotan teh mang. Nah arek diwawuhkeun ka saha kitu. Jadi cenakna mah uing teh dititah diajar ilmu silat meureun mang. Syukur ari kaharti majang. Nya, maneh teh kudu bisa diajar kana ilmu silat. Ngan bae terus terang, emang mah teu bisa ai kana ilmu silat anu bener-bener jago mah. Dari sekadar hutet unggul mah bisa jang. Tapi keun ulah salembang, emang kungsi wawuh jeung jelema anu ahli kana ilmu silat. Malahan mah eta jalma teh nu geus ngajait kahirupan mang. Dina dunya percopetan jadi insaf. Kitu kutan teh. Nah saha jelemana mang anu ahli kana ilmu silat. Oge eta jalma teh geus ngajait kahirupan mamang. Jadi leupas tina dunia percopetan, eta jalma teh katelah Bahwiranta jang. Jadi Bahwiranta nah urang mana jeung di mana dumugna? Kabeneran. Imahna teh teu jauh ti dieu. Kukituna urang tepungan we. Engke ku umang bakal dipasrahkeun. Ngarah maneh teh digemleng we ku eta Bahakarta teh. Diajar ilmu silat. Kumaha daek? Nya mang lah, ari ilmu mah moal berat mamawa. Memang ilmu ngabela diri ge penting. Yang bertahankeun diri mang. Nya syukur ari aya kadaek mah oge kahayang diajarkeun ilmu silat. Lian ti eta, ieu teh hal penting anu kudu dibebana ku maneh. Sabab teh lah maneh teh geus anjlom urusan jeung dunia percopetan. Ngandung harti bakal adu hareupan jeung jalma jahat. Kukituna penting maneh ngawasa ilmu silat. Ya syukur kitu mah. Engke sore kumaha bakal dibawa ka itu. Nyamang mangga. Itu cenah mitra kaum dangu si Toeng teh rek dipasrahkeun we ka Bahwiranta. Sina digembleng dina bag-bagan ilmu silat. Atuh gancangna carita, si Toeng teh dibawa ke nepungan Bahwiranta. Pikeun Bahwiranta bunga sabab tetela gening Mangkarta teh aya ngalongok berecing bareng jeung saurang budak rumaja. Pok kadenge Bahwiranta teh ngabageakeun. Maneh gening Karta lawas cilawas. Nah, ka mana wae atuh kakara. Kadi deui ngalongok abah kawas tu geus boho. Hampura we abah. Ugu abdi teh sibuk. Kapan ngawarung ayeuna mah? Teu bisa ditinggalkeun.
Ngan bae ka dieu teh ka jurung hiji aya kapelentingan. Oke sekalian we rek kalongok abah. Kumaha abah? Damang. Iya cager. Najan awak geus kolot tapi kene masih kene jag. Saya batur maneh teh. Nah anak maneh da teh karta. Ih, lain anak. Kapan abi mah teu boga budak. Ieu teh ngaranna si Toeng. Geus dianggap anak. Tadi nama galandangan we. Jalma nu teu boga dumuk. Malahan mah hirupna ge warurat. Tapi ayeuna teh babarengan jeung abdi. Wah gitu nya syukur atuh maneh aya batur karta. Kieu aya kapelentingan naon datang ka dieu teh. Kieu teh bah. Kuring teh teu sacara langsung geus ancrup deui kana dunia percopetan. Sabab kieu lalakonna mah yeuh. Daradat bae atuh kumangkarta teh dicaritakeun. Timiti manehna panggih jeung si Toeng malah dibejakeun kulantaran di pasar teh aya coraja copetan lah si Komara nukung si Wawu jeung Mangkarta. Akhirna mah jeung si Toeng pon gitu deui Jang Eman. Kata si Komara teh nepikeun katewak diceploskeun ka penjara. Tapi hari urusan teh jadi manjang. Sawi si Komara teh masih kene loba komplotanana. Malahan mabaladna nu ti Bandung nu katelah Serigala Ireng. Nyata si Jagalpati geus datang pikeun ngayakeun balitungan. Pikeun Mangkarta hariwang ku kasalamatan si Toeng nu kiwari teh cicing di pasar. Bukituna dibawa ka nya teh rek sina diajar ilmu silat we ka Abah Wiranda. Ngarah si Toeng teh bisa mertahankeun diri. Oge guna pikeun pikahareupeunana Wiranda ngadengekeun manidariana keur. Geus kitu mah atuh Mangkarta teh mungkas caritaanana. Tah kitu bah. Jadi ieu si Toeng dibawa ka dieu teh ngarah diajar ilmu silat we, ngarah bisa ngabela diri. Mudah-mudahan wae Abah daek ngangkat murid ka si Toeng. Kapan? Abi ge baheula kungsi ku Abah teh diangkat murid. Tapi abi mah hoream. Sugan we atuh ai si Toeng mah da pugung geus jelas daekeun. Jadi kitu nya. Ina syukur ari kitu mah. Syukomo ieu budak teh wanian. Wah, dina nyang hareupan para panjahat. Wah, dengekeun ku si Ajang. Kangaranan yang hareupan atawa boga urusan jeung jalma jahat. Teh cukup ukur ngandalkeun gawani. Pi kudu bari dibarengan jeung kemampuan diri pikeun mertahankeun diri ngabela diri euy. Nya mugi wae Abah teh daek ngangkat murid ka Uing. Ngajarkeun Uing dina ilmu silat. Cenah Abah teh ceuk Mangkarta mah kungsi moyan. Ya moyan deh moyan naon ka Panunggal. Isu ke apa masuk moyan Jang? Maksudnya moyan dina dunia kajawaraan. Kasohor cenah jago silat. Malahan mah loba jawara anu mika serab ka Abah. Wah, eta mah jaman baheula Jang. Nya syukur ari maneh yang diajar kana ilmu silat mah. Ilmu ku Abah mah rek dikoretkeun. Ngan syaratna hiji Jang. Nah aku mah kitu syaratna Bah. Iya syaratna kahi mah nyata maneh bener-bener lain ngan saukur heureuyan euy. Sabab sagala rupa oge kudu didasaran ku hiji kayakinan jeung kahayangan nu kuat. Kinde yakin ka guru anu rek ngajarkeunana. Jeung deui kahayang kuat ti maneh ngarang maneh teh son dina leumanana. Sabab kapan teu gampang. Anya Bah, keur Uing mah najan susah payah bakal dicobaan. Da bisa teh karena biasa. Kapan Uing ge basa diajar ilmu nyopet ka Mangkarta, teu gampang. Tapi Uing tetep tekun dina leumanana. Nu akhirna mah Uing teh bisa kana ilmu copet Bah. Iya, nya syukur ari kitu mah. Wah, nyari geus kieu mah. Timiti ayeuna maneh teh geus jadi murid Abah euy. Wayana kudu nurut kana sakabeh parentah Abah.
Kangaranan murid kudu nurut kanu jadi guru. Nya nuhun kitu Mas. Abah parantos ngangken abi murid. Timiti ayeuna abi bakal nurut kana naon rupa parentah ti Abah. Tah, syukur ari kitu Majang. Ujang aya kahayang anu kuat. Memang bener. Baheula lagi basa diajar ka Emang. Kapan Ujang teh hese beleke. Tapi tetela Ujang teh pinu sumanget jeung keyakinan. Bisa. Oge kahayang anu memang kuat pisan. Akhirna mah tuntas oge diajar ilmu ka Emang. Tak ayeuna ge mudah-mudahan Ujang bisa sumanget, bisa kuat, kahayang jeung keyakinan pikeun neuleuman sakabeh ilmuna Bah Wiranta. Ari ceuk pangrasa Mang mah hese neangan guru anu hebat kana ilmu silat teh. Heuh nya, ieu Bah Wiranta teh geus hese pitandingeunana. Nya Mang, jadi meureun uing teh bakal cicing di dieu. Saeulanana pikeun diajar ilmu ka Bah Wiranta. Nya. Geus we cicing di dieu. Lamun Ujang geus bisa geus ngawasa sakabeh ilmuna Bah Wiranta, dina Ujang kaluar oge balik di ka pasar. Emang teh moal hariwang. Tak kitu. Geus kitu mah Mang karta mabalik deui ka warung sedengkeun si Toeng mah ngadon cicing di imahna Bah Wiranta. Timimiti poe tarik digemleng dididik dina bag-bagan ilmu silat. Gancangna carita kira-kira wanci bada Isah. Bah Wiranta teh rek mimiti ngajarkeun dina bag-bagan ilmu silat. Ngan bae moal waka dina ilmu tata gerak. Ayeuna mah cenah rek digemleng heula ngeunaan kekuatan mental. Benar maneh teh yang diajar ilmu Abah. Nya Bah. Uing yang diajar ilmu Abah. Uing geus sabar. Sok geura ajarkeun uing dina ilmu silat. Meme diajar dina ilmu tata gerak ilmu silat. Teu sagampang eta sia Toeng. Sabab ayeuna gua bakal diuji heula mental maneh jiwa maneh euy. Nah diuji kumaha kitu? Ya, masalah keyakinan euy. Lamun maneh yakin ka guru, tangtung kena bakal lancarin diajarna. Begitu maneh ayeuna bakal diuji nah bener maneh teh nurut kanu jadi guru. Nah harek diuji kumaha kitu Bah? Enggal wae bejakeun. Uing bakal nyanggupan naon wae nu bakal diperintahkeun ku Abah. Yo kurai gitu mah. Tuh deuleu ku sia Toeng. Dihareupeun imah teh kapan aya tangkal kalapa nu sakitu jangkungna euy. Tuh ka itu naik euy. Nah rek ngalak kalapa ieu teh? Iya lain rek ngalak kalapa sia. Maneh kudu naik kana tangkal kalapa dulu. Lamun geus tepi ka luhur, wayana sia kudu ngajleng ka handap euy. Jadi uing teh kudu naik kana tangkal kalapa. Geus aya di luhur, uing kudu ngajleng. Nah naon maksudna? Atuh meureun uing teh bakal bunuh diri. Uing teh bakal cilaka bakal pae Bah. Itu kakara oge kitu. Maneh teh geus teu percaya kana parentah nu jadi guru euy. Mana kitu ge aing teu boga magis geus sia. Nya. Atuh. Uing ayeuna keneh bakal naik kana eta tangkal kalapa. Si Toeng tanpa mikir panjang menengah yakin kena parentah nu jadi guruna. Moal satapa-tapa tita naik kana tangkal kalapa terus ngajleng. Lamun eta guruna teh henteu tanggung jawab. Kukituna tereke we eta si Toeng teh naik kana tangkal kalapa. Kawan tu kapan deungeunna teh geus kalati atuh teh seueun malah kiwari geus aya dina puncak tangkal kalapa. Uing geus di luhur ieu Bah. Kumaha uing teh kudu ngajleng ieu teh? Oh sia kancang ngajleng sok. Ulah sieun ulah salempang paling ge kojor sia teh euy Toeng. Alah nya. Lamun uing ngajleng teh meureun moal teu remek awak uing. Tang tu uing teh bakal langsung ngusak. Tapi uing moal sieun. Uing percaya ka Abah. Cek si Toeng teu ragu langsung menendengang gajleng tina luhur tangkal kalapa. Gajleng koleweng awak si Toeng teh ngoleweng. Bumi alam asa muih teu nyahok kalere jeung kidul. Bari jeung nempo kahandap nu sakitu nang tawingna. Tapi barang awak si Toeng rek rag-rag kana lemah,
sakilat gerakan Bahwiranta teh ngagajeleng nyanggap awak si Toeng gep. Awak si Toeng benang disanggap puguh we pikeun si Toeng nu tadina teh geus pasrah we manehna bakal remek ti beubeut. Tapi tetela gening aya nu nyanggap ngutayalian ti Bahwiranta nu jadi guruna. Duh, abah ya teh. Ya nyawa aing ya Toeng. Nyanggap sia teh lain malaikat maut dulu. Nya syukur atuh kitu mah. Ejakeun uing. Alah teteh lah. Abah teh bener tanggung jawab. Hampir wae abah uing teh ti beubeut nebikeun karamak. Tapi teteh laku abah ditulungan disanggap sakitu cepetna garakana teh. Ya kitu jang. Mane geus lulus dina uji kawani jeung mental euy. Oke keyakinan percaya ka nu jadi guru. Siapa guru teh kudu tanggung jawab sakalaruana sia euy. Da ayeuna memang mane diajar kana ilmu tata gerak jurus. Mane bakal diasah heula kekuatan lahir euy. Nah harek dikumahakeun uing teh bah. Jeung bakal dikumahakeun. Nya bakal dilatih kekuatan fisik euy. Sok sia naik di kana tanggal kalapa. Menang 100 balikan mah euy. Nya mangga bah mangga. Si Toeng teh dibarentah pikeun naek kana tangkal kalapa menang 100 balikan pikeun ngalatih kekuatan fisik. Atuh si Toeng teh tetelang ke mana teh terekel we naek geus aya di luhur turun deui. Kitu jeung kitu we turun naek aya kana 100 balikanna mah. Karasa ku si Toeng teh manirung se. Awakna barabak da puguh tadi balas kadang tisorosot baka tinggu geus leuseuh. Aduh, leles bah. Teteh lah gening naik kena tangkal apa 100 balikan teh. Matak leles kieu uing. Kakaraya gitu sia teh geus leuseuh deuleu. Tingalikeun aing deuleu naik kana tangkal kalapa teh montong gitu kudu ganjang deuleu sia euy. Tingalikeun. Bahwiranta langsung ngagajeleng ka hareupeun tangkal kalapa geus kitu mah terekel naik gerakan teh cepet naker kawas monyet anu rek ngala kalapa we. Atuh pikeun si Toeng molohok kaget teteh lah gerakan teh cepet naker malahan maketingali nyorosot dina tubuh tangkal kalapa teh enteng naker celek napak di kana lemah. Pok kadenge cacarita ditujukeun ka si Toeng. Kadeuleu ku sia Toeng. Tah naik teh kudu kitu deuleu. Nepikeun kangge mah lain 100 balikan deuleu. Tambahan jumlahna deuleu sia. Nya bah. Tapi ayeuna mah nepi ka dieu latihan teh uing teu kuat. Mending geus leuseuh ieu tanaga ye. Deuleu jeung deui waktuna beak euy. Mitra waktos na gening parantos teu nyekapannya. Sagala urang tuna jajal carita si Toeng duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganunkeun tina sadaya perhatosanana nya hapuntenna tina sakala kakiraan emang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.